Ada guna suka mus. Bisa lagi ngejawab parah. Sadis dikasih. Nya ya paribas lagi gini ngomong kabudak manita ngaji indung daba nonton TV bapak nanya gitu teh karena mingonan teh namun ayat pengajian alasana nyeri sampean secara karena hidup warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam buang bangga ngejawab salam sing enggal samka. Wassalam buang manas ngejawab salam hutan masing lunak. Wah takbir. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul jabbar al-mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim wa kamil bil khairi wa bihi nasta'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan daimaini mutalazimain amma ba'd. Qul Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa jihadun fisabilillah. Al-Mukarramun para alim ulama, para kiai, para ajiman, wabil khusus para tadi yang parantos nasihat tausiah kauran sadayana anu ketiasa musim kuring diwinci hiji-hiji dibilang saulang-saulang anani insyaallah moal merangi rasa hormat sim kuring kamantena duhakeun guru-guru urang sadaya hiji sing panjang umurna amin. Sehat jiwa ragana amin. Barokah milik rizqina soleh-solehah keturunan amin. Peraturan pemerintahan tinggi bawahan sampai atasan yang sama-sama kami hormati. Al-Mukarram pengatur waktu pemindah acara Al-Kusim kuring dihormatan mulia dimuliakan Allah. Para panitia penyelenggara peringatan PHBI yang sama-sama kami hormati dan yang insyaallah memuliakan ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda dan anak mudi yang sama-sama kami hormati dan yang insyaallah memuliakan. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang mana atas izinnya pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul
dan bermuajahah, tentunya dalam acara berbaju dalam melodi. Belum main tanyanya. Berbaju dalam tolabul ilm. Salawat Nabi Tadim semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan anak mutiara tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad. Sedajan sing kuring dilakukan urang dituju pramiangkan urang disorang pilih cing bisiaran parku bahasa kira tata kira titik diduga peryoga colong bahasa nakasar bukan catur bukan kubur jadi kubur bukan cerita dan kubur jadi patwa nongenang bilih jeung bisi betik curug balas petunjuk capetan balas miwarang ngadek saketrek nadi lasa tarapas dan nyagakeun silaturahmi ti luhur sausah rambut jeung totome dihanap sausah dampar jeung roromeheun ibu gaduh roromeheun apal bahasa Indonesia roromeheun naon bola eta teh namina perpecahan antara cokor tigigir seguling cingir di tengah saya aya jeung bulu-bulu gaduh bulu panjang ponok koren goblok kinten-kinten bapak bari ngapunten moal insyaallah Sobatan ayat 3 jamaah sadayana balistika wajib nanging insyaallah kana moal ayatna simkuring lakum dipayun ngabebaskeun dunia ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah atas izin Allah simkuring sababaraha minggu kapungker kengeng WA telepon di pangarsa pun neraka Kiai Haji Jamar Muda kata Nabi Kiai Haji Ubaidillah nu akhirna dina wong ieu tiasa silaturahmi ka kampung warung ceri apa ceri mudah-mudahan wasilah mantena wasilah para panitia urang sadayana kumpul di tempat anu barokah Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengingat, menimbang dan seterusnya. Disabal tadi ge saur pun aa urang teh keur memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Hari ayeuna masih Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Rabiul Tsani berarti maulid penting ieu di luar usum. Di luar naon? Biasana lamun duren keluar di luar usum sok naon harga? Mahalnya. Kusim kuring diduakeun bapak sing mahal ibu ge sing mahal budak ora sing mahal parawan sing mahal ubali sing mahal saeutik aing giliran darekeun saurang mahal melalui peringatan Maulid Nabi urang sadaya tanda syukur ka Gusti bentuk syukur nu dipasikeun anggahota urang badan urang hitung timimiti sing kompak jawab leungeun dua sampean dua cepil ge dua socak ge dua irung ge Bila boleh dengan jawab dua Oliana dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akan ternyata awak urak teh pinuh kuli liang
mata tong aneh lamun ayeuna Bapak belaan panas kapanasan hujan kahujanan kulon ka kulon kidul ka kidul kaler ka kaler eta teh melaan iya sabab rata-rata bapak-bapak mah resep nage kana begitu keluar ruh dina jasa kurang diaprikeun ka makam ibu diasupkeun kana liang laras begitu diasupkeun kana liang dua poe tilu poe ieu liang teh bakal diasupan cacing tingali atuh ge angga hota barang ulang teh bakal didaharan ku bilatun laras teh ceuli ku bilatung sacage irung ge susu ge bujang ada bujang satu rame diajukan di harap sama air emek aduh alhamdulillah ngalangkungan maulid nabi rek rojabanana rek walimatul ursi rek ayeuna kitu urang memperingati rojaban insyaallah hadir dina tempat pengajian teh aya sanes urang milari karedoan ti Gusti sing yakin lamun di hiji kampung, di hiji negara, di hiji ayeuna kitu desa, di hiji RT, di hiji RW aya kiai, aya ajengan nu mamatahan urang insyaallah ieu kampung teh bakal dilungsuran barokah ti Gusti aya kiai dia aya nyaah ka kiai nyaah naon terbalik dikai resep ka kiai resep naon resep nitahnya karoret wang urang di mabalageun aya alhamdulillah ngaji ke urang baru cer mah pangkuatna laras teh ngaji nepi ka jam 10 kuat alhamdulillah jam 11 kuat jawab jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 Masya Allah Kang ayeuna Saiful Bahri ternyata urang dia mah ahli ngawadul goblok sia kajian gua lain ngaji modern aing alhamdulillah kiai digambarkan lagi barang lampu teh fungsina keur nyaang punten bapak ari lampu katingali teu jangkung katingali teu poe katingali nu jangkung katingali nu pendek anu bodas anu hidup bukan tinggali teu hidup cuk ibu teh lain katingali dikecabak gitu ku aya nanaon tong harga di lampu akhirat harem teu aya kiai teu aya ajengan teu aya ulama lampu dunia harem geus ribukan leres teu contoh ieu supaya hati akang keur nonton TV 2an jeung janten boy pas teh parem lampu alam dunia listrik karana poek mengkleng utara jit teu kadeuleut curcur acan cek menjadi salah kita mama ulah pandangan kendiri ku sabab poek ieu pamajikan upaya apa leungeuna makasih nah ieu leungeun pamajikan salah asup kana jero samping salaki cing jadi pamajikan teh papana naon geuning ieu mah kieu lilin teh leles liat ngalawan di kakarak kuek di alam dunia geus salah komo lamun kuek di alam
Kusabab jelema jawab si kompak gaji tarak minggonan berjamaah pakai celana gua garelo di kan dia osok alhamdulillah hum surujud dunya al-ulama kasirut ulama seperti lampu di padanya punten Sukabumi simkuring lamun aya nu ngantulkeun teh numpang heula dongkap numpang heula nguruskeun teh para alim ulama lain preman di teh garis teh sugan lah dia tak pernah cak-cak lah dia tokek di diupin-ipin di dalam ujur ayat tulisan betul-betul pewatna lain tapi para alim ulama alhamdulillah Sukabumi bukan hanya ada yang meninggal punten bapak gaduh istri beneran istri bapak teh awewe rek dilahirkan di rumah sakit tilu kue ting nu akhir nama nu diteang teh atuh paraji kiai udah kiai ngarongkong lu bener medahul orang mana tuh merunar pegat dulu orang tuh alhamdulillah bahasana lain kiai nu yang cai dianterkeun cek jantung bojona teh aa bulan abdi teh susah ngalahirkeun manawi aya di akal ajengan nu kalangkung syariat tu hakikat Gusti Allah cenah ieu cai era hayang makna bawalah kusiakan Assalamualaikum waalaikumsalam ayo dong jang lu mau ibu di abdi dan kalahirkeun susah di rumah sakit tos tilu poe tilu penting kitu kumaha hayang doa di ajengan tara loba carita langsung di doaan cai cek kiai bismillahirrahmanirrahim mursia mursitu mursia ngan sakitu atau modal lain kitu doana aya bismillah fatihah jeung sajabana aya nyariskeun alam nasroh teh sawios cek kiai jang rengsek doa ieu cai bawa ka maju anjeun dengan tilu syarat hiji usapkeun kana mastaka dua usapkeun kana patuangan tilu eutkeun insyaallah di mana langsar pasti dieu bener teu ilang sama alhamdulillah saya heran alhamdulillah doa para alim ulama matak tini mimpi aya nu ngantunkeun alam dunya nu ngurusan kiai nu ngamanian kiai nu tahlilan kiai nu hadiah kiai nu nyolatan kiai nu ngagotong asa disebut kiai ya ojok teh borongan kalong alhamdulillah ilmu para alim ulama hum surujud dunya al ulama kasirun ulama teh seperti lampu dina pada nyangan alhamdulillah kata alhamdulillah bapak sadayana lamun jelema bodoh sok atuh kudu batur kunaon kusabab kana daek neangan el dia sok ayah di mana? Ayah malam naon? Malam Sabtu ibu-ibu na? Poe Sabtu loba ibu-ibu loba bapak. Ibu-ibu. Benar jujur jaga. Cek dia awas sudah tangkep Indonesia di mananya. Dan bener akan di mana-mana simkuring ngaji di daerah Bandung, daerah Banten, ibu-ibu penting hadir selalu. Tapi ngaji berat cantik udah lagi hadir maka ibu-ibu makom mulu dan ibu-ibu rajapan bingonan omongan batur maka tong aneh lamun di gorowan di masjid bahkan tong jadi amah ka warga masyarakat cek ibu-ibu teh kieu di masjid ngagorowan supaya datang jamaah ka jero mas ibu-ibu perhatian ayana teh pangajian sok geura-geura dongkapan margi eta kawan palu
mah kau Ustaz mah jawab bari nyusuhan di dapur aing oke eta nyaho atuh nyaho lain mantong ayana teh pangajian ngan aing moal ngadatangan sabab ustaz gablek hutang. Orang olah gitu ya, insya Allah orang dia kompak sadaya lagi, amin. Ya Rabbal insya. Contoh jelema bodoh datang ke Jakarta duaan duit mawa gede lapar dengan restoran kapagi dan hanya ka dina eta pantau restoran aya kalimat open ari open naon hati buka leres cek lu bodoh kan hiji itu restorannya lain sia eta parantian kue da ingat di warung cilik mah aya open teh parantian naon keur ngobrol di luar lu bodoh torojo tina open teh urang negro pan gehe ngaran age urang negro kumaha cek lu bodoh lain sianya untung urang teu katipu kaditu mah tuh si eta ge gara-gara asup kana open rank sia pada temarang hitungan eta teh gara-gara dua supaya ke hati baheula aya dongeng carita gentong ngan dongeng 70% bohong 30% wadul karena ge dongeng aya suami istri suami nate can pernah sholat, can pernah berjamaah, can pernah ngaji di pasihan taufik hidayah Allah cek suami nak malah saksian timid ayeuna akan rek berjamaah di jero masjid ngan akan bodoh teh kumaha carana berjamaah di jero masjid jawab pamajikan akan gampang berjamaah mah turutan jelema nu aya di jero da inget kana papatah sah pamajik kusama bot bari ceuli gaduh ngan kirandang maghrib datang nu bodoh kilu berjamaah tukangeun imam berjamaah dua jajar ingat karena pepatah pamajikan imam nu akhirna takbiratul ihram cik imam nu bodoh Allah cik imam Bismillahirrahmanirrahim nu bodoh ingat karena pepatah cina bodoh, maklum naon, cek imam, sitolol, eta teh gara-gara bodoh nomor kedua kira, dangu cek imam, sirotol lantina, sitolol tadina. Nu akhirna kumaha jajaran kedua amekeun ari si goblok kunaon berjamaah model gitu nu akhirna jadi jelema bodoh disintrekan jajaran kedua dikeker keheul atuh da aing saya tak kunaon berjamaah model gitu dikeker lah jadi jelema bodoh cepet dan aja saya molor modal lah penyakit nah amin ya Rabbal saya tanya kira-kira jelema bodoh inget karena pepatah pamajikan disintrek cerita ku jajaran kedua amakeun moal pan inget karena pepatah pamajikan cek pamajikan lamun akan hayang berjamaah tuh kan jelema nu aya di jero bieu tukangan aing intrek berarti aing kudu nyintrek ceurik imam tungtung nama ceurik imam teh keker Kak ari nu bodoh jagung badan leungeunna kan masih badan dikeker lah ceurik imam ceprek salam ceurik imam ngaco cek imam teh Gusti sapanjang 30 tahun imamat aya jelema goblok model kieu
ah genae meureun bodoh beres Fatihah teu beres sujud kenakeun kana ilmu judulna tetep ilmu urang lalaki make peci keur salat atuh kenakeun kana fikih ayyakuna jabhatuhu maksufatan kedah terbuka ieu tarangna ieu mah ceramah wios nganggo peci seperti kieu bukakeun saeutik ayyakuna jabhatuhu maksufatan naon tujuanna ieu tarang nalika sujud antelkan tempat pangsujudan tuh nganggo peci ge ternyata geuning nganggo ilmu jajan leres teh kieu ceramah kieu rek salat kieu keun rek naon kah aing bebeakan yang duit pada kieu Pusing. hah Pusing. anjir malah pusing cenah baru kan dewek disebut tukang keus sungguh tega tuh geuning nganggo ilmu leres teh imam sujud nu bodoh nuturkeun sujud cek jajaran kadua keun sia wae ditepak gagabelan nu bodoh campur badan selempak teu make kolot teu make panamsa ditepak itu Pak aku belum ingat kira-kira nanya kayak mah dongeng cing nu bodoh kusabab ingat kana papatah pamajikan bobogaan di tempat amekeun teh ka tukang kunaon make teu amekeun hiji bodoh nomor kadua inget kana papatah pamaji cek pamajikan lamun akang hayang berjamaah turutan jelema nu aya di jero oh kari-kari dia nampak kagak legat aing berarti aing kudu ngagali imam kembali jadi korban tungtung nama kamu eta leungeun nu bodoh bari badak teh nyolong ka hareum di kio-kio deh pan kapencet si kina nu imam kan seueur cek imam teh Masya Allah eta teh gara-gara naon cek imam kieu sintrek pertama di hampura giliran gagablegan aing digalima teh ditarima lu akhirna suku imam naik ka luhur najong kana sirah jelema bodoh bedak bedol sirah jelema bodoh amakeun teu kunaon make teu amakeun bodoh ingat kana papatah pamaji cek nu bodoh berarti aing kudu balas dendam ka tukang ngan memeh balas dendam ieu nu bodoh nyarita dina hatena bari ceuri kieu cek jelema bodoh Gusti terus sing seureun aing keur ceuri bodoh eta Gusti geuning salat teh ribut paingan jelema arep mungun ka masjid hiji celi beurem dua kanyut tigali tilu tangkurak penyol eta teh gara-gara naon kan gara-gara bodoh ada perintah imam ingat karena pepatah pamajikan tungtung nama suku jelema bodoh nijek ka tukang bodoh dah borolo eta teh gara-gara bodoh mudah-mudahan jadi ulama seueur kiai seueur ajengan seueur urang dia masih paling dina agama Allah amin ya robbal alhamdulillahi rabbil hum surujudun ya Allah makasirat ulama seperti lampu di parajangan alhamdulillah akan punten urang kadung barangkali ibu kadung barangkali aya ibu bu hei, ibu ayah, bu ayah, ibu si goreng hayang naras ibu nyaah teh kamu rakali, nyaah buktos nyaah ibu kamu rakali, oh aturan indung begitu ngalahirkan murah kali, nah eta murah kali, akal orang dicarikan ku indungna ayat teu model gitu, teu ayah. Sugan cek indungna teh ka eta budak gara-gara sia barang aing jadi astagfirullah ya
Nah, daripada balak kanyutnya. Sumbernya harus kajampang ya, jangan lain balak kadona dengan mak ABG. Naon ABG teh atas bawah gondrong. Terus nu nyambung nya. Masya Allah, Rabbuna kali nyaah kanu janten urang kali alhamdulillah. Liwat hanya anak nepi ka bahasa ge beda ka anak mah laras teu mi. Laras teu Bu. Begitu lahir ke alam dunia disayang dimanja cek umi tekan janten urang kali Ciladen Cilacap Cihideng Tikotok mual aya nu kitu tetep dimanja disayang laras teu mi bener teu isu-isu dimanikeun ku umi baru kan dibalur ku balsum naon teh nyak telurnya teh balsum anu hideung meureun siung kuring sasa balsum ieu umi laras teh baheula mah di lemur beres dimanikeun beres didangdanan bawa keluar supaya vitamin poekeun pikalohor eta teh panjengker budak teh nya langsung aya aturan hidung tengah aku kalau jadi anak ya paribasa ki geuning jang ieu budak kitu hidung aya nya kanya itu budak tah tu kadep-kadep dong cek budak teh apaan budak siap ulah budak saha uli meuning keneh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur pangapunten akang nu kasih pangapunten ibu anu cantik ketika lama ibu ketika lama bapak basuh ku kalimah tauhid ku kalimah ayeuna Allah mangkat lencap dina urang kali dirakin eta urang kali dewasa teu daek salat teu daek kaji alhamdulillah rima kumaha dak dipahapekeun di ninina di ayun-ayun ku ninina lain di shalawatan jeung ka di danyian cek ninina teh anjir datang nini make lagi da mereka kos tai gari berarti apa di udah ku anjing bari nyanyi hareupeun aing incuna da aku mah apa atuh cek malaikat hijau ente Gusti calon main ku lagi teuing aing mending kene maca sholawat rek versi India mangga rek versi dangdut mangga rek versi Jawa mangga rek versi Sunda mangga aya sholawat ulah teh aya bacaan Quran teu meunang sholawatan mangga cek ibu teh bari ngayeun urang kali ya Rasulullah salamun ini ada suara aing ya rafi'a syah afatan qur'an ya uhailal jum eta lagu dangdut sahadina dangdut geuning apa Oma teh raja weh mantap Umi apa teh nu ngalamu sakit jatuh di sini dapat tapi lagi dunia mah bohong cita-cita apa lagu alamat palsu siapa tuh ayo ting tidak apa lagi begini coba nunggu kayak gelar kamu bahasa tak nggak jatuh
Nabi Adam alaihi mangga umi rek lagam naon oge versi naon oge. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syah afatayati ya muhainal judi mahal. Berarti budak itu solehnya alhamdulillah insya da buktos nama geuning umi tong begitu ngalahirkeun urang keur ngandung urang kali ge umi teh disiksa ku urang kali laras teh betul komo lamun eta ngaurang naon urang ayeuna kitu hamilna hamil ngora disebutna darah komo anyar hamil hamlan hobi pak masih kene ayeuna kitu naon hampang tetapi masih kene disebut cek orang Sunda mah nyir mabok umi osok mabok osok nyiram ngaputing bapak juga naon iya dede iya dede oh naon dede hayang Faiz tai uji pan hasil perasaan apa kamu hayang Faiz tai uji ke salakina teh poin panengan lah jangan kayak kucing kosongkeun kalau jadi pamajikan. Pamajikan teh apa istilahnya? Ais usaha gitu. Beres dipais langsung diasongkeun kalau jadi pamajikan. Cek menjadi salakina demi cinta padamu. Aku rela maistai ucing. Tapi cek pamajikan kumaha aa si utun nyarita. Naon nyaritana? Asaan heula tua. Ayo sia. Mata kula supaya fitnah kayak mau coba kang asaan penting pahit teh hasilnya nyeritakan surah Masya Allah begitu dia asaan teh langsung ngajongkeng mabuk teh uji Masya Allah disiksa indung bapakku jadi anak mata jang pangapunten doraka anak doraka air anak kanjan hidu ramana insya Allah cek ulama kaluhur muasirungan kahana muat arah-arah komo lamun indung bapak jadikan jadi anak na'udzubillah summa na'udzubillah ini ridho fi ridho walidin suhullah fi suhil walidin ridho Allah tergantung karena kariduan jadi ibu bapak bencinya Allah tergantung karena kebencian jadi indung nanti dong di bawah ngajinya Masya Allah mudah-mudahan lalu singa ridho Allah amin ari indung anu ngandung kang babas ari bapak nu ngayuga indung tunggurah ayu bapak tangkal derajat munjung teh kudu ka indung muja teh kudu kanu jadi bapak indung tunggurah ayu bapak tangkal derajat ulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara munjung mah kudu ka indung muja mah kudu kanu jadi bapak sabab indung mengandung bapak nu ngayuga ari indung nu malanung ari bapak umi kosong ngopak jauh kosong Allah Rabbuna Karim pengorbanan indung bapak luar biasa pangapunten umi keur parawan kan ningali baidara ku batur teh izin teu era teu era mulai dari ka era indungna nalika gaduh kurang kali leres teh kan sot buktoskeun ku akal pamajikan urang rek ka kota naik angkot naik naon wae lah naik ke mobil kebenaran tidak angkot ke loba lalaki budak dibawa kebenaran susu botol teu kabawa susu pengganti disebut susu sapi paegan budak nu ngaji cok indung nate jang geura salat sapi pan susu yang geura ngaji
kemon. Allah gunakan budak cari dina jero angkot cek indungna teh dede haus diusapan masih keneh ceri teh jeung aina jempe nu akhirna pengorbanan seorang ibu luar biasa dibukalah kancing cepat burahol siapa mereka burahol kodok indungna loh budak bea alang aing ulah burahol Ali angkot harap-harap jeung ustad, ari ustad diho kana hukum ditempok dosa, ditempok. Kang Jangot. Saya BH deh. Besti. Ada beda tak? Akel. Sorry Kel. Banyak murah. Amin. Tapi kapan kiamat? Amin. Jangan. Sorangan cilana akel. Nggak mau sanu bawa. Masya Allah. Hidup akel. Mudah-mudahan mau ngaji dong di. Akel sing soleh ya. Panjang umur. Barokah milik rezeki, soleh-soleh keturunan sadaya. Amin. Ya Robbal Alamin. Insya Alhamdulillah. Boleh kena aina kebenaran memangnya jeung ulama aya setekir nadratul laka illa nadrataini nempo sakali teu jadi dosa, dua kali musuk jadi dosa mah matakan akew lamun ningali kitu paharep-harep carana supaya ulah dosa teh molot. Ulah kiceu. Kieu tah kamu. Yang paling diciduhan gue tawenya Masya Allah karena beting jumlah jempling inung nalika anak cerik budak nambugah pangpayunak leres terungi bener tuh dipasikeun payuda dipasikeun asikan jadi anak digemol ku anak-anak ketika kerek eta budak baru kan bungsu bari kumisan ngareh eta nu bungsu bari jangotan teh ngadehem ditinggal teh mah akel ari ceuk babajikan anu bungsu bari jangotan teh dede haus tungtung nama muka tuhuku anakna anu keca ngeri ya kenal apa jika alhamdulillah itu pengorbanan seorang ibu panas kapanasan hujan kehujanan bapak kamana-mana yakin melaan anak keluarga apalagi bagi seorang anak laras teh bener teh. Alhamdulillah mudah-mudahan para murang kali kurang Allah sing soleh-soleh hakeun amin. Syaratna pek ayeuna kitu jinjing ka madras, asupkeun ka pasantren, ngaji keun alhamdulillah. Besok nguarang awas ka murang kali umi. Besok tah. Ari umi sok ngaos. Disalaki mah jawab parah. Sadis dikasih. Nyala ya paribasa kieu geuning umi kabudak manita ngaji indung nambah nonton TV bapakna nya kitu teuy kana mingonan teu lamun aya pengajian alasana nyeri sampean teu cara karena hiburan jauh ke kurusukan jauh ke kurusukan udah mana? Orang Sukabumi Anjir aing urang Jerman urang di pemual ahli ibadah ahli ngaji alhamdulillah pemudana, sepuhna, alomna, ibu-ibuna, parawana taat karena perintahan Allah. Syirikna
jam 10:30 ayeuna masih keneh cicing dina tempat pengajian berarti urang sadayana hakikat nama dikirikan ku Allah syariatna ngalakungan memperingati maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi alhamdulillah. Coba tinggali ibu-ibu orang di mana solehah garis nih. Saware. Oh bener saware. Bapak kami mah laki bener. Coba tinggali itu ngarawat cinu ahli surga sadayana. Oh kunaha ya mereka sadis sekali. Pajar kita jadi akan beda orang di mana istiqomah masuk dalam pengawal cinu lagi bedanya mau anyar sok air bengkok. Akhirnya doa Masya Allah. Terkadang mungkin saja perkataan sok daik aina naon hidup ngan hanya untuk menarik birahi laki-laki naudzubillah. Matak sok aya paribasa kayak geuning akan awewe zaman ayana enggeus leungit ka erana lamun mah make jalana nu salah uyuhannya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tariqatan bojong kasong kapasar mawaran catan leki kolot leki ngaco mung sholat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasin salawe mah dua mobil sedan cetna het awewe kan ayeuna bisa dangdan bisa amit amit aja dulu salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin arijil bab tadi bengkak angwana akasna make jala nama receh hayang katingal di salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik wa orang dia masoleh alhamdulillah. Yakin si kuring saya yakin urang dia mah ikhlas ngurus salaki ngurus anak umi palapunten umi mah ngurus salaki ikhlas ngurus anak ikhlas aya keterangan haram badan umi disentuh api neraka amin rek mawa duit rek teu mawa duit seri itu tuh orang dia cabut terapi begitu salaki balik ke Jakarta jeung salaki tidak orang dia masalah mama 10.000 kudu mah hisab lageun molotot moal manyun moal moal paling cuek dan kaburak wah soleha Indonesia bahasa umi karena jantan ada cara dia membahagiakan bahasa lagi namun abdi ngagantung genting rezeki ka aku kamu sih cek abdi 1.000 kudu mah hisab lageun insyaallah atau harga di sabulanan satahun gimana laminating cek syarat kita nak itu kumaha dibalikan baik kana kalender apa setahun kan
isu-isu salaki nyarita ingin ngopi jauh komiti nyuruh bisa kalender gitu. Wah urang dia masuk deh insya alhamdulillah rek mawa duit rek mawa duit seri naon sababna tabassuka bi wajhi abika sadaqatun seri hareupeun anjeun sodaqah mata kuning bunda tinggi enjing mas seureurkeun nyorong. Eta si Akang begitu kasawa pamangit jeung tang kacau. Eta si Akang teh iraha kieu da si eta nya. Masyaallah. Bahagiakan suami dengan senyuman, dengan perkataan umi geus aina cantik, bapak geus aina ganteng, diuk aina kitu berdua di tengah imah. Nanya salakina kan jadi pamajikan, pamajikan kan jadi salaki, cek pamajikan teh bulan. Itu udah tampan, udah ganteng, udah rapi, emang mau kemana? Hari ini udah tampan, udah ganteng, mau maju dulu. Naon bahasa bening itu mama udah aina cantik emang mau kemana? Mama teh ada janji di grup WA sama ibu-ibu hari ini mama mau ngalah tutup dulu buka sawah berenang. Masya Allah geus geulis, geus ganteng, geus tampan, geus luar biasa. Bahagiakan dengan perkataan alhamdulillah. Kenapa Rasul diperingati uswatun hasanah? Jangankan dengan orang lain. Rasul mah jeung janten bojoge can pernah wani nyebut ngaran kan janten istri. Apa yang diucapkan Rasul? Ya Humairah, wahai adindaku yang cantik kemerah-merahan, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Kitu umi kangjeng Rasul mah kabojog teh. Menjadi pertanyaan cing salaki umi kitu teh. Tidak Allah. Urang mah umi terkadang wani nyebut ngaran ka salaki keur amak lares teh. Eta pas salaki hareupeun batur cik umi teh awas. Oh berarti salakina sangarana awas. Cek mang abah teh naon teh kokom. Oh kadengieun ku anakna indung aing kokom bapak aing abas berarti aing teh jelema aku. Rasul mah kitu alhamdulillah. Rek mawa duit rek teu mawa duit. Alhamdulillah. Beda jeung urang salehah, begitu salaki mawa duit gede cek jadi salaki, malah 10 juta langsung digabung. Alhamdulillahilladzi ahyana. Urang molor. Wa dama amantana wa ilaihi nusur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salaki langsung dilakukan modal. Wah, urang dimas ada ge soleh. Alhamdulillahirabbil punten umi hoyong naros aing umi sok nawaran tara ka salaki. Masuk. Alhamdulillah. Ayo. Jangan nawaran khusus, nawaran. Umi sok nawaran tara. Tara. Bidang serangan. Kosok dandan tara. Sing jawab sing tarik atuh da modora ka ieu sok menawaran tara. Sok dandan tara. Dangdana cing kaonangan kaarisan malam Jumat hareupeun salaki. Arisan. Oh bener kaonangan. Dan nya beda hareupeun salaki malam Jumat. Panon heureum uukrawin bajuna koho cangcut nawarna empi. Aya tulisan leutik Hello Kitty. Amin. Kutang geus mangga sambung ku karet. Sabulah deui sambung ku rapiak. Torojo teh anakna jepret. Menikah kos kitu. Nomor gayung. Masya Allah. Nah are-are kaondangan wedapang hadena wedak es mentak logeun eta teh. Ari hareupeun salaki menikah kitu naudzubillah summa naudzubillah ini dandan sing geulis menjelang malam Jumat poe Kemis mari sing bersih kosokan sakabehlian. Atuh kosokan hareupeun salaki nilai ibadah
ih kikituan ge nu jadi salaki teh sakali mangkat 70 ayeuna Yahudi dibunuh. Sot lamun ayeuna kada katerangan lain jorok punten akang lamun akang ngagenjot pamajikan sakali. Kada katerangan ayeuna kita digenjot kita. Coba sakali 100 ganjaran. 100 ganjaran sekali ngagenjot. Lamun dua kali ngagenjot 200. Lamun 3 kali ngagenjot lamun kikieuan Hitung. itu nilai ibadah jeung caroge jeung istri mah alhamdulillahirabbil umi teh geus cantik dandan luar biasa glowing make baju ipis waten ayeuna katempo ka jero-jerona umi ngalangeor hareupeun salaki kira ku salaki teh nyarita jeung salaki teh Bapak teh geuning ari kangen mah gue putri di kemur bui. Masya Allah, daek dandan alhamdulillah. Bada salaki tawaran salaki cek menjadi pamajikan bapana. Naon? Pak teh moal. Naon? Ieu mangpung haneut. Maksudna ngagoreng heula pisan. Awak sing bersih, sing sengit, aya parfum. Parfum semprot kudu. Sekali masuk semprot. Aya kene pula kapalan nu handap semprot. Buakeun sabotol. Bisa nggak lagi di dia lah. Karena nilai nawaran luar biasa, alhamdulillah. Nilai nawaran ganjaran saja umroh. Ka Mekah can, Madinah can, atuh sing mineng-mineng nawaran ka salaki teh. Era aja kan bahasana ganti cek umi teh, babana umroh yuk gitu. Ka mana luhur kasur. Berapa ya umroh kasurnya? Tante ganjaran umroh. Bahkan ayat keterangan pangapunten umi mah daek nyium tarang salaki sakali 70 dosa umi dihampura ku Allah. Ciga luncor nyium tarang salaki teh 70 dosa umi dihampura ku Gusti. Sakali nyium lamun bakal nyium 140 lamun nyorok cok. Udah hese muda teh ngaji kita menang-menang nyium tarang salaki balik ngaji teh. Bisi balik praktek itu balik ayeuna. Begitu wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang ngaji itu enten mau yuk teh kamoloran. Bisa tuh majikan ulah molor deui naon abdas. Beres teh abdas kumaha ayeuna cari heula, cari heula salaki teh. Ayeuna kumaha cek menjadi salaki teh ayeuna mah wayahna ku sabab susu aya. Heeh teh. Teras kumaha cana ku kokon sia. Cana ku panang. Teras kumaha keur anteukeun kana bibir. Panalnya salaki teh. Beres dianteukeun bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mumpung ditepokeun deh kah? Merang kan toh. Sekali tuh. Geus. Umi eta keur cari caroge pedah padenge katerangan ceuk kiai nyuruh tarang salaki teh 70 dosa umi dihampura. Begitu jisen. Uruk salaki rakatak. Parileuskeun dabolkeun kana bapak. Henteu. Tega eta mah. Oh, Islami ini nggak mesti. Mahal ya. Aduh, ini buat mahal kali.
Belakang simbol lima ikhlas karena Gusti Bapak ikhlas, Ibu Gen panitia Kiai dibere syukur dibere tidak gue tengah belum pikiran ikhlas karena Gusti simpurin gaduh keyakinan insya Allah balik ini teh bakal kengeng amal dong penuh dengan keyakinan balik ini teh bakal kengeng doa jam dulu alhamdulillah begitu ditutup kabinget salaki dipolotokan ku majikan cik salaki kali mama jager atau lo ngomong abdi rumah saja bisa ngebahagiakan aina rekam berat dosa di hadapan Allah abdi bade niat cik menjadi sahabat majikan bismillahirrahmanirrahim nawaitu ancap luka ya nawaitu ancap luka dia langsung sedot kita karang salaki langsung pingsan cek salaki teh mama mari balik lagi tinggal dan edan kieu deh eta teh kakarak nilai ngecut tarang salaki luar biasa. Menjadi pertanyaan sok ngecut tarang salaki tara. Hah? Karena yang kemah mulainya papangih di sawah. Hah? Oh, tuh luar biasa. Nomor katilu sarwa jeung Yum Hajar Aswad umi nyun tarang salaki teh komo lamun salakina hideung mah. Oh, pan Ari Hajar teh batu Ari Aswad teh hideung. Papangih tengah imam Hajar Aswad. Papangih di WC Hajar Aswad. Ini kan geus taklok tarang salaki. Teu naon da jeung saha. Tuh luar biasa ibu aina kitu cara jeung istri mah nilai ibadah di hadapan Gusti Allah Subhanahu alhamdulillah nilai keikhlasan dina ngurus salaki nilai keikhlasan dina ngurus anak bakal jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu alhamdulillah ulah kieu salaki balik gawe teu moal duit langsung nyarekan naon bisa teu moal duit teu kitu kumaha ulah sare di kamar di mana diaur naon jeung berkas sadi serta pemajikan hari lalaki pemajikan di ke dapur manco hari pun komporgas curhat dari ceurik cek anjeun jadi salaki wahai komporgas abayang dengan model gitu syukur malam gini tungtung namah nyanyi bebeakan yang kapuji kudu cepat majikan dah yang masuk ke kamar cek menjadi salakina malam ini ketatap hatiku wajahmu menggoda selalu kan ini yang pamajikan ditokong ke kamar cek pamajikan teh akan ngaruh jadi hati tadi ya mantap simpuring T17 akan lamun menyebutkan awe makhluk lemah justru wanita itu makhluk bedasan jeung makhluk kuatan cirina bedas awe tinggalin ku bapak mampu membawa dua gunung secara bersamaan leres tuh sedangkan si Ujang kan cuma mampu membawa dua telur saja dan itu pun jangan hanya telur puyuh leres tuh dan apabila kecepetnya dia luar biasa mata awe yang disebut lagi berdasar kuat jago bukti teh jagoan awe bukti tinggal ibu bapak awe mah bisa ngahirup ke depan bisa main ke hirup bahkan awe mah lebih jago nak bisa ngubur hirup can hirup mahat tapi dikira
mudah-mudahan sih sarehat sarena amin. Ya Allah, ya Rabbal alaminnya akan jadi anak maka pasantren ngajikeun naon sababna subhanallah Richard pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa? Untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Urang warung ceri minimal hiji wal aqlu bamdumun bil ilmi akana piruhan kalawan pirang-pirang ilmu Gusti. Sabab cek tadi ge bodoh masuk hati kukuba lu akhirna poin alam dunia geus ribu leres teu baheula geuning aya nini jeung aki-aki geus kolot fatur ngaran aki-aki jeung nini mah geus seuri ieu mah aki-aki jeung nini beneran geus kolot usum baheula katuh kloset di jero imahnya. Sholat baheula mah di mana? Di luar. Pipir imah geuninganan hayang kiih teh. Cek sinini maklum poe nyarita kasih aki-aki naon hayang kacai poe kan dianteur cek si aki embu ah poe. Cek sinini di mana atuh? Tuh di pipir halu. Umpat teh ka halu sinini teh. Rarasaan ku bawaning poe eta hau disangka kloset lah kaca sini kana leuwih hau warosotkeun calana begitu nangkok pantau muka angin padang padina hau teh lebuan sok kira kabayang kumaha teh kurangnya samutut teh di sini ari kieu awewe jeung kieu lalaki bisa beda teh beda lalaki mah bari nangtung jadi bener tuh si akang tak yo di sawah sleting dibukakeun tongholkeun eta panako bedul ganyir nek ka sekolah bedul beres teh kieu ih sok ambil gini kan ya beres ambil gini sok disindreng antara maksudnya pegawai selain mana tadi dia majar teh ayo nisang sakieu ke lalaki cukup asal bersih bener teh leres teh dan cukup di situ cing ari awewe nisangna sakumaha usaha emer sabab lain di sintrek awe mah dicabokan coba dengekeun gerak ini si kuring pernah nganter pamajikan balik ceramah naon hayang kacai anter dan terus itu ngil asuh awan di luar 10 menit kemudian kadenge cicing balik oh gitu ya kadenge bang gua dicabok kan kabayang lamun pamajikan urang sapoena kieu 10 kali kieu sakali kieu dan 10 kali nyamuk berarti ge 100 kali nyamuk mana teh jeding teh Masya Allah beres pipis sini di kusama poe upai apai rek pisang neangan cai teh gampangih dek kana aqua disangka cai padahal bensin dipake misah beres misang lain genah nu aya atur jeung ayeuna kitu kalena panas teh kumaha naon bensin nu akhirna ngadakak lalu raja nyarita ka si aki buru pang gamarakeun opan eueuh center aya center heuh kena itu karek api ge begitu di damaran dicekeskeun korek api ku si aki cekes begitu dideketkeun ka sini karpet eta sadimah kahuruan bau hangit gara-gara poe itu moal urang dieu poe ku ilmu Allah sabab aya ajengan aya kamustan aya al-mukarram aya yakin urang ieu sadayana bakal dibusuran pirang-pirang rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin Allah ya Nabi ya Rasul salam
lam alaika salawatullah ka Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Bapak nu kasep ibu nu geulis sing yakin bahwa penting ayeuna urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi insyaallah ruh Kanjeng Rasul hadir di tengah-tengah kita. Amin. Hoyong buktos. Rasul pasti membalas salawat urang, kecintaan urang dengan keikhlasan mana? Dulu baheula Breto. Dulu baheula Bareto. Aya Maulid Nabi. Biasana lamun Maulid Nabi rek ayeuna nu gaduh, rek nu teu gaduh sok rame ngieu ngaramekeun maulid. Termasuk orang kafir waktu harita karena orang Islam nyumbang karena peringatan Maulid Nabi. Sabaraha nyumbangna? 2 ontak. Ari dieu ugunan Maulid Nabi sabaraha? 100. 100 ribu? Sabaraha kakak? 80 kali hiji 80 juta punya 8 juta pan meureunna 80 kali 100.000 sabaraha 8 juta itu berarti menang sabaraha hargana 8 juta 2 juta ya soal 300 Kori gope MC 2,5 Aqua seberapa? Ada konsumsi berapa? Konsumsi 3 juta Sesana gedenya Sesana jangan aduh dekai gak beneran berarti ikhlaskan Gusti eta orang kafir nyumbang 2 ontak biasana lamun gebyar tablik akbar di lapang bari mondang balik bari ayeuna kitu panggih wadah biasana lamun nyambut kiai geuning di urang masuk nyulut naon tadi disulut begitu datang padahal daripada beli kita sama nih kene karena apa membalikeun deh di rumah lain di Mesir nemakeun bedil berebet nu akhirna entah kenapa eta perlu bedil kena ka anak orang kafir mati maut alias modal pan ngadat orang kafir cek orang kafir hei umat Islam hei panitia saya terido balikan deui eta ujian kaula bahkan hirupkeun deui anak kaula panitia alim izin panggung nu badan panitia kaluhur ngajajar mayit budak dituna di hareupeun panitia bari susu jeung ayeuna kitu tawadu bari ngucapkeun kalimah sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
tibil qulubi abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi abada shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala kata sholawat lamun dibaca ku Bapak insyaallah lamun aina Bapak tani tanina bakal untung amin sabara wangsulan tiap rakaat 11 wangsulan sholawat sifa ingisya lamun dibaca ku tukang bisnis bakal lancar amin lamun dibaca ku tukang warung ngeraurung gak bakal laku amin lamun dibaca ku jomblo insyaallah bakal lamun dibaca ku ojek insyaallah ojekna bakal maju pasti sabaraha sulan 11 wah begitu baca sholawat para penitia eta mayit budak kafir teh ngarejet hirup sukuna kanyen kira-kira lamun al-mukarram di dieu keur ngamandian mayit hirup sukuna rek kumaha sidana teh usia teh gini muncul masya Allah terus dikumandangkeun sholawat nu akhirna koreja hudang eta budak bari sila hareupeun pare panitia nu akhirna digabluk ku inung bapana orang kafir teh bari nyarita bari cerik cek inungna kira-kira bahasa urang jauh maneh teh dieu maot maneh teh katema maneh teh nu pugeti nah ayeuna gini hirup di kumaha jawab eta urang kali cek urang kali umi bapak abdi sanes maot tapi abdi teh sare ngimpen di bawah uji jalmi nu kaset luar biasa angwana serba pedas ditanya ku anjeun cek inung bapana ditaros ku abdi umi sumaha jawaban eta jalmi cek eta jalmi teh ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa berarti hadir Rasul nu ayeuna kumaha orang kafir anu nyumbang syariatna maot heula anakna padahal lain maot dibawa ngimpen ku Kangjeng Rasul nu akhirna nyarita eta orang kafir para panitia penyelenggara sakseni ku sadayana abdi ayeuna hayang dituntun 2 kalimat syahadat ayeuna keneh abdi rek lebet Islam alhamdulillah wasilah ayeuna memperingatkeun naon batak sim goreng ngadung aku peringatan maulid Nabi ieu nu koret sing bagur amin nu kedua sing nu nyahan sing berehan nu tara ka masigit sing nu tara mingonan sing daek mingonan alhamdulillah luar biasa mata yakin umi insyaallah ruhna bakal hadir bahkan malaikat gigireun urang tengah urang hadir naon sababna aya keterangan cek ulama ketika aya pengajian Allah ngarungsurkeun malaikat naon tugasna rek nyabutan dosa nu hadir amin sahangar malaikat saya hidup naon tugasna nyabutan dosa jelema nu hadir dina tempat pengajian amin nu urang apal mah pan gini Jibril Mikail Israfil Azrail Mungkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan malaikat saya himmat tugasna di nyabutan dosa penting ieu insyaallah dosa urang dicabutan amin sabada dicabutan malaikat saya him lumpat kal bergunung rek nyimpen dosa urang warung naon
aliman gunung nampina naon kitu cek gunung teh loba teuing dosana nu akhirna kidik ke Cibadak terus ke kidul lompatlah ke dasar laut rek nuna dosa urang walunceri nu akhirna laut alim nampi loba teuing bingung malaikat sayakin lompat ke Allah Gusti pangapunten dosa ayeuna pangajian di walunceri aliman gunung jeung laut nampina kamanakeun Gusti cek Allah teh kumaha we tapi di walunceri memang aya pangajian ngan aya nu mantong teh heula Gusti kira-kira kasih takeun gitu rahmat Allah turun Pak sing yakin naon pengoran Bapak dina takdim buat takrim kana maulid Nabi insyaallah kurang bakal dibalas bakal kenging syafaatul uzma di hadapan Allah amin ya rabbal insya wal aqlu mamluun bil ilmi akan pilihan kalawan pirang-pirang ilmu Gusti ngaji salawatan marhaban muludan rajaban sedekah leutik gede umi leutik gede ari umi resetan nu gede nu leutik pala umi nu gede nu leutik nu gede mending gede paeh mending nanti kilo cicing lah kisah seri wae mending gede paeh mending nanti kilo kan jawab bios nanti kira dicoba gede Allah amal soleh nak daknya ulah bungkus masjid Jami lamun aya poe Jumaah sok aya koropak kira-kira asup kana koropak cing 100.000 2.000 geuning politik leutik amal politik ganjaran apa gede-gede urang Masya Allah nih teh jumaahan maun pasti sawah coba majikan teh akang ieu 50.000 maka hah denge heula engke balik di masjid balik jumaahan nyimpang ka warung meuli rokok samleun oh ieu kana kopak masabaraha 2.000 so pesta kencak 2.000 bisa katuhu 50.000 mangharupna maklum tos gawe kipas puter patut-mutan nunutan salah begitu koropak datang di tempat betul koropak salah ngasup bener rasaan karena 2.000 padahal sabaraha pintel-pintel di jero daerah Batur sing katempo begitu rek asup kana liar kadupak leungeun kubaturan pan mereka panon bentak katempo angka beda rupa beda hampir saja kata 50.000 rek asup kana koropak hampir saja cek babaturan teh naon teh kan itu rahasia perusahaan Masya urang mah amal paletik-letik ganjaran yang gede-gede heukeun lah nu penting ikhlas karena Gusti daripada gede kukulut insyaallah lamun akal pinuh ku ilmu Allah lamun jasad pinuh ku amal soleh maka urang lanceri akan termasuk orang-orang yang soleh dan soleha amin ya rabbal bener teu amal urang kudu pinuh ku amal soleh jasad urang leres suat bapak punten nu beunghar tinggal beunghar nu jabatan tinggal jabatanana lain kana maot terus tuh gending maot ngadada porosok ngadadak teu aya tempo ngadadak teu merek tapi jangan teu malaikat Allah henteu nu beunghar keunah-eunah beunghar dicanak ruhna kaluar dina jasadna ternyata lamun teu boga amal soleh naon anu bisa dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah jabatan bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 7 obat tiur Masya Allah keluar ruh dina jasad apa yang bisa dipertanggungjawabkan cuma 2 kata abadun wa amilus tak kayaknya cek Pak Haji kieu badan kunta berharga kepada gitu-gitu nya sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sedih lagi secepatnya jasad
karena tak lagi diri yang semula dipuja kini bangkai tak bernyawa. Beres dah. Kurang bakal mantukeun alam dunia. Nu sombong hanya Allah, kurang mantu menang sombong. Nu gelis teu menang sombong ku gelisna. Nu kasep teu menang sombong ku kasepna. Nu pejabat teu menang sombong ku jabatanana. Nu beunghar teu menang aya sombong ku kabeunharan. Semua milik Allah. Ruh kaluar bakal balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabar tahun ieu lah. 26 Kang Akel. Akel. 25. Kang Anyi. Balik ya. 17 sih nah. Iya terakhir. 18 hari ke-17 atuh. Oh, oke lah. Akel 17 di bujak anak. Di bujak alhur 50 tahun. Sabar Kang Akel. 30. Oke, kita hitung-hitungnya. Iya 18. Itu 30. Sim kuring 40 tahun. Kira-kira hitung ucapkeun sing keras bareng-bareng nu maot pangeurana apa nu 18 nah nu 30 nah anu 43 sing tarik ke apa Pak? Ini dewek ranteng baru kan didoakan modal tapi dari maut sirun min asrillah rahasia Gusti Allah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, kan Akel kiai kepaneri KBG bakal ngantunkeun alam ngan justru alam kiwari mah tingali gerak nu ngetrek tengah beting jalan jalur lain ini 18 tahun ya siap cungkel meninggal di tempat telah meninggal dunia semalam habis ngetrek usia 18 tahun ya tuh berarti lain ibu beda bukti bulan puasa anan sok aya es kelapa muda es kelapa kolot bener tuh sugan cek sia ketika budakna jang balikin es kelapa kolot gitu tuh tapi es kelapa atuh dia heula si ieu anu jelas drama KBG bakal maut ngantunkeun alam kullu nafsin dha'iqatul maut